Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang lajengkeun deui ieu carios dongeng Sunda anu judul Satria Lodaya Geger Jagat Nusantara. Mangga urang ngelajengkeun dina hanca anu katuna kamari anu katuna dina episode anu katilu ayeuna bagian anu kaopat. Mangga kapala wargi sadaya anu nembe gabung di channel Sampurasun mangga dukunganana ku cara like, comment, subscribe oge di colek tombol loncengna supados teu tinggalin kana carios-carios salajengna. Hatur nuhun, mangga wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun di hiji daerah kiduleun Tatar Sunda, di hiji lembur katingali loba jalma leumpang semu rusuh malah teu saeutik nu mawa barang bawaan nu lamun disidikeun mah jiga jalma nu rek ngungsi. Memang benar ieu jalma ngarupakeun salah sahiji di antarana nu diungsikeun ku para jawara Tatar Kidul. Saban kaayaan harita memang keur kacida paciweuhna. Sedang ieu para jawara katingali keur betarung ngayonan 5 urang jalma nu pangawasanna lain jore-jore. Katingali 10 urang jawara geus ningker ieu 5 jalma malah geus katingali mesat pakarang masing-masing. Dina waktu nu meh bareng ieu 10 jawara pating salebrut narajang tata gerakan kacida ngabahayakeun malah kacepetan gerakan geus ampir teu katuturkeun ku paningali jalma biasa. Sedengkeun ieu 5 jalma waktu diserang ku 10 jalma teu katingali riuk-riuk sieun atanapi gempeur estuning tetep tenang jiga lain keur tarung. Sedang waktu 10 panarajang geus ampir keuna kana awakna ieu 5 jalma ku gerakan anu leuwih cepet sakilat nyingkahan panarajang lawan. Atuh 10 panarajangan plus ngahakanan tempat kosong. Sedang nu jadi sasaran geus aya di satukangan dirina. Atuh kacida ngarenjang na ieu 10 jawara waktu ngabireungah jalma nu jadi sasaranna geus aya di tempat sejen. Tapi ya 10 jawara geuwat ningkahkeun rasa kakagetna sarta terus ngacorelat narajang deui ka ieu 5 jalma ku ngagunakeun tata gerak nu leuwih rongkah batan tadi. Tapi tetep nu jadi lawan mampu nadah panarajang para jawara. Malah dina hiji kasempetan ieu 5 jalma mampu ngalakukeun gerak panarajang balesan anu kacida rongkahna cukup ku sakali tenggelan ieu 10 jawara pating kotseak dituturkeun ku awakna anu rubuh teu hudang deui ngemesaning pati nu mekaning parlaya dina waktu harita. Sedengkeun ieu 5 jalma nu tetela lain jawara jore-jore nyaeta 5 satria halimun nu kiwari geus ganti ngaran
jadi satria jagat bayang. Sakitu nu kapihatur palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wae ayana dina carios satria lodaya dina bagian anu kaempat nu kaopat pondok pisannya kan sakitu anu kapihatur hatur nuhun ka palawargi anu parantos setia di channel diantos dina episode anu salajengna nyaeta anu bagian kalima mualami deui. Hatur nuhun mangga permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi urang lajengkeun bae kanu bagian episode anu kalima tadi anu kaopat nyaeta dugi ka 5 satria jagat bayang. Mau urang lajengkeun kana bagian anu kalima supados teu nyangkolong kana waktos. Kusabab di episode anu kaopat waktosna sakedap pisannya mangga wilujeng ngadangukeun. 5 satria nu ngakukeun satria jagat bayang ngabogaan tujuan hayang naklukkeun serta hayang ngawasa ieu Nusantara. Tindakan nu dilakukeun geus taya ras-rasan di mana aya jalma nu wani ngalawan geus bisa dipastikeun harita keneh eta jalma perlaya ku kejem-kejemna ieu satria jagat bayang. Malah teu saeutik wanoja nu geus dirampas kahormatanana tiap lembur nu kapangarengan kaliwatan ku satria jagat bayang kudu tunduk patuh kana parentahna. Malah ti poe ka poe wilayah nu ditaklukeun ku satria jagat bayang geus beuki ngalegaan. Malah hampir sakabeh pulo Jawa geus hasil dikawasa ku satria jagat bayang. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana ngan kari sababaraha tempat deui nu can hasil ditaklukkeun malah ayeuna satria jagat bayang geus anjog ka ieu tempat nu tetela geus katingali 20 satria nu ngahaja ngahadang kana gerak satria jagat bayang. Ternyata tos di siapkeun 20 satria anu ngajaga eta lembur. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana mangga urang lajengkeun. Rag satria jagat bayang ngeureunkeun langkahna sarta salah saurang di antarana cumarita ditunjukkeun ka para satria nu teu jauh di tempat manehna. Bagia kidulur leuwih hade gerak taluk anjeun dihareupeun kula dina waktu ayeuna sabab sok sanajan aranjeun kabeh tarung tutumpuran jeung kula tetep moal mampu ngayonan kasaktian kula. Salah seorang di antara para satria aya nu cumarita, montong sombong si laing euy, sok sanajan kudu paregat nyawa alatan tarung jeung si laing kabeh kula moal mundur sasiku moal ngejat satunjang beas. Kula jeung balad kaula kula geus janji toh pati jiwa raga pikeun katengtreman ieu tempat. Ayeuna si laing rek
ngaganggu kana katentreman ieu tempat wayahna anjeunna adu hareupan jeung kula hayo wadia balad gerak saradia urang gempur ieu mangkeluk teh ngadenge parentah kitu ieu para satria julung-julang ningkar satria jagat bayang malah sawareh geus ngalupas pakarang masing-masing. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana serepet gurilap pating gurilap na pakarangan matak seber wawanen lamun kena kajawara biasa tapi nu disanghareupan ku para satria mangrupakeun 5 jalma nu kasaktiana geus aya dina puncakna. Dina waktu harita para satria kalayan teu kudu dikomando langsung pating corelat narajang gerakana geus lain tata gerak biasa tapi tata gerak nu dibarengan ku tanaga sakti nu dipibanda ku dirina sewang-sewangan. Para wargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana tarung tutumpuran geus dipedar pating gurilapna pakarang sarta teunggelan nu pating seleber matak ngabahayakeun lawan tapi pikeun nu jadi lawan ieu serangan mampu disingkahan kalayan enteng lawan babalicetan nyingkahan panarajang lawan malah sakapeung katingali ngajaul kaluhur sarta turun jujuralitan. Ieu 20 satria beuki naker tanagana runtuyan panarajang teu eureun tuluy nyecer ieu satria jagat bayang tapi tetep ieu panarajang mampu diangkahan malah diantarana aya sababaraha panarajang nu mampu ditakis ku satria jagat bayang. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana hukus siap gedug des cerijeg sanggeus bentrokan tenaga ieu para satria pating sorodot katukang kadorong ku tanaga satria jagat bayang nu kacida kuatna malah diantarana katingali aya nu geus mutahkeun getih tanda geus ngalaman tatu di jero. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana tapi sok sanajan lawan kacida kuatna tapi sumangat pikeun nyalametkeun jalma loba ngajadikeun ieu 20 satria geus eueuh kasieun keun bae dirina perlaya demi rahayat loba daripada ngantep jalma teu tuah teu dosa kudu nandangan katunggaraan kitu cek pamikirna ieu para satria ku ayana kitu ieu para satria geus teu loba titimbangan deui harita keneh langsung ngahadirkeun ajian sarta jurus tutungkusan nu dipibanda ku masing-masing. Saurang geus mimiti dikulibeng awakna ku cahaya perana nu lila-lila sakabeh awak satria geus dikulibeng ku cahaya perana pangarutina kasaktian nu dikaluarkeun dina waktu harita sedengkeun satria jagat bayang harita masing-masing nyalurkeun saparapat tenagana lapisan kana 2 leungeun jeung sukuna harita keneh leungeun jeung suku satria jagat bayang ngepulkeun
haseup hideung nu ngandung racun ganas. Hiat modar tadah yeuh dibarengan ku pating gorowok para satria pating corelat narajang kekebul taneuh jeung kalakai garing rabeng marengan pating blesatna para satria. Hadirin palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana dugi ka dieu palawargi carios di bagian anu kalima nyaeta mangga diantos dina bagian anu kagenep anu pastina leuwih rame. Hatur nuhun palawargi, hapunten anu kasuhun. Mangga permios.